Tahun 2024 merupakan tahun politik keur panas-panasna ngeunaan pemilihan presiden anyar jeung calon presiden anyar. Ayeuna pilkada sering jadi bahan obrolan sararea, kaasup palajar nutur ngarti politik sareng teu boga KTP. Contona, si Ajis sareng babaturanana mindeng debat ngeunaan calon presiden jeung wakil presiden. Siga sapoe sameme pilkada maranehna diajar babarengan tapi ujung-ujung jejer obrolanana nyimpang alatan datangna Talbia jeung Windy. Liar banget anjir. Nu ieu mah nu ieu oge tah jawabanna. Nyaho, orang tuh gak bisa ngitung. Mana bantuan ke kerja kelompok teh. Orang Baca itu kamus bisa. doang. Emang ieu pelajaran Inggris gitu. MTK orang itu bisa mana minta ngajarkan ke orang. Geus liar. Assalamualaikum, Neng Agis. Waalaikumsalam. Tadi we asup na abis nu keur aya di WC. Ieu keur ngerjakeun naon? Ieu euy bahasa Inggris menilai harese. Oh, coba teangan di kamus. Emang nomor baraha? Nomor 3. Nomor 3. Iya jawabannya. Ai gening aya si Bia jeung si Windy. Urang kadir kerja kelompok tah, ieu. Ai tadi di sekolah senambung. Oh, kan di sekolah mah teh nyawa, jadi lamun kerja kelompok mah kan bisa bebarengan. Geus. Yuk. Nomor tilu. Iya. Oh, MTK oge. Emang. Dia lebih harese Inggris euy. Daripada MTK. Teka panggil. Mana? Iya bener tuh sih. Banyak bilang rugi. Iya kuna 2 tambah 2 jadi 10. Harusnya 4 lah. Daan. 11. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so low. You didn't have to go so long. Kesis. Nyaho teu marane. Naon? Marane yakin teh nu hiji meunang. Yakin lah. Ini. Naon cenah ya? 02 dong. 02. Nah, 02. Bapak Gemol. Abang visi-misi lagi goreng, mending 03 menang internet gratis ada Win. Emang menjamin. Di udah KB boga HP, KB boga beteng, Bro. Yo, Denny ya, 02 mah langit ge dicet. Ayo. Ya, mending kalau hiji ke jalan di keramik, ke sawah di keramik. Ya. Nah, dua anak ieu naon. Pas gitu cenah mending langit dicet ya. Aneh kok langit di chat. Emang salah bisa di keramik. Kemana nete yang gak bawa KTP? Kerja kelompok gus. Dasar capres. Naon sih? 02 menang saputaran kumaha ieu? Ya, dia geus ieu mah 03 eleh. Ya, sesuai banget. Ya, eleh. Paslon lagi ele. Naon dong segitu maneh teh. Yang penting hampir 1 atuh. Da bae we. Mane yang geus arek balik teh. Dia ngambek dia. Ya, Cuma paslon oge mending ngambek. naon cuma capres doang. Geus atuh. Dia habis minta maaf. Ieu ulah ribut atuh. Tanggeus aya nama mending arurang ngadoa we abe menang pemimpin nu alus di negara ieu. Aneh eueuh korupsi deui nya. Geus ayo. Jangan kerja ke DKI ya.